bahkan di Garut mah nu unik nu mantak ditahan ge batu Garut teu meunang kaluar teh lantaran di ditu di Bayombong aya hiji gunung panyokotan batuna kunaon barang keur dicokotan aya kaluar bentukna batu Garut anu hejo bagus luar biasa mahal ngan geus dibentukeun jadi buaya lempang biasa gede buaya kabur kabeh anu ngalaan batu. Wah, sia. Begitu laporan langsung ke polisi, polisi langsung nyurpei ngaletikan aya nama ngan jadi letik buayana. Senggeus diteliti aya buaya artina letik teh sekitar sameteran atau dina mau gede kabur aya anu ngoser di dinya bae kitu. Aya pawang batu di situ langsung ngobrol-ngobrol lah jeung buaya cek buaya nu batu Garut nu geus berbentuk buaya. Cek manehanana teh ieu aing mah dijadikeun kos kieu teh ieu alam ti Gusti Allah. Maksudna deuk di alaan mah teu naon ngan dipake ibadah ka Gusti Allah satungtung teu dipake ibadah aing anu bakal ngarusakna. Ka jelema-jelema nu ngalaan batu sing hade ku aing dikerekep cek cenah. Aing ngabentuk kos kieu teh ieu mangan sakadar bentuk zahir doang. Awas cak eta buaya amankeun aing. Ngobrol jeung pawang dibawalah ka kota Garut diamankeun tanpa aya nu nyaho. Hanya orang-orang tertentu dibawalah ka Kabupaten Garut teu meunang aya nu nyaho pamentanyana ulah bebeja kasasa. Kuari aya bentukna gitu bae culak-cilek bae teh buaya. Batu Garut nu hejo geus jadinya na culak-cilek bae. Lamun aya ka dinya bangsa jelema-jelema anu endeuk ka neuleuh matana molotot. Siun paling anu panasaran culak-cilek calangap balik mantak batu Garut ditahan. Tuh. Siapa teh nyaho kan? Nyawana aing kan? Masih kene bermotif nasliyah ka Kangjeng ngabubungah ngabeberah nganenang-nenang ka Kangjeng sangkan Kangjeng tenang pikiran ku dibere lalakon carita-carita nabi-nabi nu baheula sehingga Kangjeng bisa ngukur keberhasilanana bisa ngukur teraniayana bisa ngukur kesedihan bisa ngukur sehingga timbullah ketentraman jeung ketenangan di hati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Gusti Allah nyaritakeun caritaan tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sekelumit kenu bakal panjangna di hari. Dilanjut ku Gusti Allah nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Hud alaihi Kangjeng Nabi Hud eta boga kaum ngaranna kaum Ad eta ismul abil kabir ngaran seorang bapak tua bapak kolot ngaranna Ad bin Aus bin Irom bin Sam bin Nuh. Jadi turunan ti Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam aya seorang manusia ngaranna Ad dijadikeunlah jadi ngaran sebuah kabilah Ad kaum Ad. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ngaranna Gobir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Kangjeng Nabi Nuh boga anak ngaran Sam, boga anak ngaran Arfakhshad, boga anak Arfakhshad ngaran Salih, boga anak ngaran Gobir, ialah Kangjeng Nabi
Hud alaihi salam. Di mana ieu kaum Ad eta baina Umman wa Hadramaut, antara Umman ibu kota Yaman jeung Hadramaut, di dinya aya sebuah kampung desa ngaranna Ahqaf, di dinya lah cicing kaum Ad. Masya Allah. Anu geus ditata ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sisa daripada tufan yakni banjir. Hidup tentrem Kangjeng Nabi Nuh dengan 40 pasang anak baranakan culcol deui kuari anu nentang terhadap ketuhanan Allah. Aya deui bae timbul anu mangeranan ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. Moal eureun terus bae. Boro-boro kuari urang geus sabaraha abad ka ditu baheula bae, terus bae aya bae nu kos kitu mah. Lantaran dek di mana atuh kanyahoan berjuangna lamun kafir. Dek di mana berjuangna mun Yahudi. Dek di mana berjuangna mun Konghucu Buddha Hindu. Dek di mana berjuangna lamun anu pasek. Dek di mana berjuang namun nu murtad. Tugas sebagai santri, ustad, kiai berhadapan jeung pasikin. Ulah lain kieu mah dongengna balik pondok teh hayang nyieun imah, nyieun majlis, nyieun masjid, nyieun pondok, jelema narurut kabeh, jelema Islam kabeh. Kos kitu mah perjuanganna tah mah. Tah mah kos kitu mah ngaranna bodongkol. Terus di paraban jemluk beka dituna. Bodongkol temen kos kitu maran. Perjuangan. Deuleu para habaib. Para habaib kos kitu ge jana mah cru tre. Di dieu cek jana ye jelema anu judi bae. Datang habaib ka dinya, milu judi. Kadeleuna, tapi nya nama aya bae tah. Ndek ngelangsungkeun dakwah teh aya bae Habib mah sebab tetesan ti Kangjeng Nabi. Kajenting kumaha ge dakwah teh nya nama di hatina aya bae ngan sayangna teu ngaraji doang. Mun dibere ngaji waduh Habib mah keberanian aya. Kahayang aya ngan terbatas teu daek ngaji, sawareh nu teu ngaji aya nu ngaji mah geus puguh. Nah iyalah lalakon dunia mah kieu bae. Mumantak urang mah atuh urang bae geus tenangkeun ye nu mantak ngaji ge supaya urang bisa ngaji diri. Lah aing mah jasa kikieuna geus bae aing mandek nyalametkeun diri aing bae lah aing mandek ngaji bae pokona mah terus salat ibadah ka Gusti Allah. Mayan alhamdulillah barang ngaji ka Cilongok aing wal peuting hudang dalam main bola bae di TV. Jang cak kiai cenah ulah HS eti peuting nuhun aing tilok HS. Angkorak sia meureunna. Bajana mah teh aing bae. Jang sia mah nu sok nonton main bola maning molor bolon. Udang ge teh pake main bola mah teh mah gedean timbangan core eta mah. Nah, ieu sebuah negara Yaman. Di dieu Umman belah dia Hadramaut, tengah di dia baina Umman wa Hadramaut aya Ahqaf, di dinya lah kaum Ad. Kumaha ta kaum Ad? Kaum Ad teh nyeunan batu gio. Aki Garut dibentuk nya disembah-sembah, dijadikan pangeran. Dibentukun macem-macem kumaha kahayangnya nu huluna kieu nu leungeunna kieu nu kieu ditundun di patengahan ditundun di luhur ditundun disembah ya kaum Ad. Ya Allah ya Rabbi manggih batu deui ti Aceh bagus-bagus kuari ge di urang ai dijieunkeun patung mah teu nyana
dibentukeun sakahayang kanyana nu leutik sagede kieu aya nu sagede kieu aya nu sagede kieu aya nu sagede jempol aya nu sagede jempol suku aya dipake ku jelema nu kuru opat di dieu gede kabeh masyaallah da hudang hampir teu bisa berat ai disembah-sembah mah henteu ngan dia geus terlena ku batu anu ukuranna nanyana berjamaah jadi henteu anu ukuranna nanyana ngaji jadi henteu terlena kana batu anu kuduna ngurusan pamajikan jeung anaknya henteu masing-masing bae pamajikan anak-anaknya mah Gusti Allah pamarentah keur pasini urusan KPK keur pasini urusan DPR jeung gubernur keur pasini urusan presiden keur pasini Megawati keur ngatur strategi keur pasini dan lain sebagainya berbagai partai-partai Golkar dipecahkan kemudian angket ditarik dan lain sebagainya nyana mah nyana rakyat bandel TV nya masing-masing lecak nyana aing geus teu nyaho ieu mah dunia sedunia ieu mah kabeh geus puguh sa Indonesia kabeh ieu mah teu saha kabeh jadi berarti geus embung nyaho aing mah urusan aing geus bae lakum dinukum waliyadin tau pohara jasa tah mah geus dalil sagala tah tukang batu di hareupeun pabrik batu, di hareupeun stasiun batu, di terminal batu, di masjid ge batu di masjid. Pokona manu balik umroh ge geus lain siwak jeung zam-zam ku ari mah oleh-olehna batu. Ku ari manu umroh ge nyaritakeunana batu bae hareupeun haram hareupeun Madinah batu ngalulu. Sakjana ieu mah batu ti Syria ieu mah batu puguh ti Kalimantan Syria mah lulu. Cenah ieu bayu bunang ti Turki deuleu di Sumatera tah mah kos kitu mah barang di deuleu ieu mah Kalimaya tuh Kalimaya mah di Baja tah mah percis kos meuli ieu naon kerudung buatan Turki buatan Jepang puguh Tasikmalaya balik deui ti Tasik ka Mekah ti Mekah ka Tasik deui atuh geus kitu bae tah mah urusan perdagangan ngaranna ge ya Allah dah ieulah kaum Ad eta diberi kaleuwihan ku Gusti Allah dadeg pangadegna tulum jangkungna mi'atu zirain 100 hasta mun sahasta keur diitung 30 cm sakieu sahasta teh tah andai kata dihitung 30 cm 100 bagi 30 sabaraha 100 bagi 30 ya aing diriung kuno bodoh atuh 100 bagi 30 teh disaeun nu 10 na cenah kerok aing nu 90 na mah babari 90 bagi 30 tilu tinggal nu 10 na kumaha kiai bae ka aing deui bae kan sia mah jadi lamun 100 hasta bagi 30 cm berarti sekitar 30 cm ya 40 cm ya 40 meter lain 40 meter jadi jangkungna awak 40 meter eta awaknya jangkungna 40 meter nupang pendekna sitina berarti bagi 30 60 bagi 20 meter pang pendekna 20 meter jadi anu biasa-biasa nama eta jarang tanu 60 mah anu 20 mah anu 20 meter nu lolobana 40 meter Masya Allah kari iyalah kaum Ad lain lalagan tamu jangkung biasa wa kana rasul wahid minhum qadrul kubatil azimah huluna sarua jeung kubah masjid nu gede ya Allah ya Rabbi badai gede tinggal
wa kanat ainuhu ba'da mautihi tuprahu bihal dia kongkolak matana nalika jelema paeh terbengkalai ieu urut na ieu urut di dieu ye urut matana kan lowong bisa pakai anak baranakan ku maung didinya anak baranakan geus komo dia mah bangsa orai bangsa bangkong gelede maung bisa ngendog didinya anakan gede-gedena teh jelema beuh ya Allah ya Rabbi daharna manehanana ieu ukuranana kira-kira bangsa 1 ton saurang daharna muara jasa kacaritakeun manehanana ku gede-gedena atuh kanjutna gede ayo itu diteruskeun kumaha ya dongeng diteruskeun ieu pan ka kanjut maksudna lamun ngariung geus teu kudu neangan permadani jeung sama kajutna diamparkeun wor jelema dariuk di dinya kabeh hari puamat jaknyana kajadian ngariung kanjut diamparkeun pas aya nu ngaroko metel begitu metel kan nyala panas hudang cak nu ngariung kiamat aduh aya kiamat sugro budak nyana balik ka imah ditanya ku pemajikanana mana berkatna boro-boro berkat kiamat sugro emang kudu kita berentus gitu cara eta hulu permadani ngagulung ya Allah ku gede-gede aja jelema henteu tambahan teman tapi eta tambahan ge ti abah kula eta kula inget bae dongeng ti abah eta eueuh barang diteangan di tafsirna eueuh blak-blakan bae mah blak-blakan neruskeun dongeng abah kula eta aduh isa almarhum aya we deui tambahna maksudna nang di mana meureun tah ge geus jadi eta mah tambahna teh nu ngariung ngamparkeun eta mah ti abah tah almarhum aju aya nu ngaroko metel oh kurang neangan di kitab mana aja eueuh ceuk kula teh berarti abah nambahan ye kula mesti doraka pan eta tambahan mah bener teh angan ieu mah geus bae tabaruk bae ka almarhum abah jajana ge beureunan lain jijieun nang di guruna deui geus lah pak guru-guru bae tuh ya mah bisa anda abah masya Allah iyalah kaum Ad sapopoe nyembah nangan ka patung jeung ka batu be urusan jeung peribadahan ka Sang Khalik nu dijieun sapopoe teh ialah urusan patung berbagai patung dijieun kunyana berbagai batu-batu hasil ti unggal nagara geus puguh batu-batu nu harerang bangsa ti Yaman mah eta akik-akik Yaman pirus kuari mah berbagai giok-giok dan lain-lain sebagian ngaran lagi geus macem-macem segala sapirtus sagala kitu solar segala geus sagala naon kitu ngaranna deuh macem-macem geus sapirtus solar bensin kumanyana bae ngaranna sabodo geus tah mah urusan batu mah urusannya dijadi-jadiku dayelah kabeh jelema kuari berubah seetik tina tadina mah maksiat ka Gusti Allah setik mabok nu tadina diharamkeun di zaman Kangjeng Nabi Nuh dilanjutkeun terus ku anakna Ham teh Sam kemudian kabelah dia nama itu terus setik mabok jadi banda itu kene manehanana mimiti nama zinah lalagaan gua itu nama zinah teh dikondisikeun Masya Allah
urang lamun nyaritakeun di negara Indonesia perzinahan bae geus hese nyaritakeun geus puguh nu liar di unggal kawasan nu liar unggal kontrakan geus puguh main HP antar imah manehanana janjian geus puguh bangsa kelas-kelas elit ieu mah anu geus jelas-jelas berbagai hotel emang lain emang lalagan teu lalaga lantaran didinya nage geus terangkum geus aya kabeh hayang pesen di negara mana aya kabeh urang hayang anu putih ti Cina aya hayang anu jangkung gede ti India Pakistan aya ti Arab nage aya hayang nu urang Mesir di Indonesia aya pengalaman kula baheula keur sugih ambalaya baheula di hotel teh lain lalagaan hayang orang Malaysia ya orang Thailand aya komo produksi dalam negeri mah berbes di Ambalaya di Indonesia cenah kagok aing mah anu hideung geus anu anu koneng geus nu putih geus hayang nu hidung urang takroni aya di urang hayang nu kumaha bae eueuh kosongna aya bae ye di Indonesia cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah cacak-cacak di Bandung wali Allah cacak-cacak di Banten wali Allah wallahu a'lam Allah menghargai bae ka wali-walina anu selalu peuting zalalikir ngadoa lain jang dirina lamun geus eueuh nu sekarang itu wallahu a'lam masyaallah emang kumaha gitu permainan lah kiai tamang geus terlalu kuno kos kitu mah emang ya, di kul amat, tak kudu ke hotel. Emang mah? Ya, kiai tah pencet, sok. Iya, berikut hargana nongol ini. Masya Allah. Pencet di lagu BlackBerry, tek 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 aya. Wih, susu nongtot. Ipi nongtot dan lain sebagainya. Hargana aya di dinya harga. Ya Allah, 1 kali pakai sekian, 2 kali pakai sekian. Andai kata per hari sekian, seminggu sekian, potong harga, pemotongan segala. Teu kudu ka hotel. Teu kudu gua ari mah geus make kos kitu tah. Ya Allah, ya Rabbi, penawaran nangis langsung ka imah ku ari mah. Masya Allah. Jual rumah berikut penghuninya. Aduh, guys. Naya kaumat, acak-acakan guys bari. Mabok aya didinya di kaumat, judi di kaumat, perzinahan di kaumat geus teu puguh, jelema geus teu puguh mana bapana mana indungna geus campur anak zina ambalayah di jelema sakitu gualaladena. Sakitu buara ragahna hiji nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dibere awak jangkung gede tapi mahmur segala rupa aya kacaritakeun daun lawangna bae daun lawangna imahna aya lawangan-lawangna dibuatna tina batu geus jelas berarti kan imahna luhur sebab jelema ge 40 meter eta teh batu teh ieu teh lamun dicaritakeun di dieu ieu imahna aya lawangna tina batu sabelah batu lamun dibawa ku umat Kangjeng Nabi Muhammad ku 500-an moal kaangkat 500 ngangkat sabelah lawangna nu terbuat tina batu zaman kaum Ad moal kaangkat 500-an bisa pae katindihan ku lawang tah mah Allah lain lalagan iyalah kaum maha kawasa Allah titurunan saturunan Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam cel bae aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Hud. Kangjeng Nabi Hud teh anu tadi dicaritakeun ngaran Gobir bin Salah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh Ariad bin Awas bin Iram bin Sam bin Nuh sarua ti dituna Nuh kasam igen Nuh Sam nu mantak sadulur atuh lantaran sauyut ka dituna Kangjeng Nabi Hud dilahirkan ku Gusti Allah di negara Yaman tadi di Aqab. Gede geus mulai nur ilahi aya dina qalbuna.
begitu gede nyana mangis dibere ilmu ku Gusti Allah kok ieu manusia acak-acakan kieu kok ieu manusia teu pararuguh tatananana budaya-budaya geus leupas tina aturan-aturan Sang Khalik sagala rupana kumaha maranehanana bae teu meunang digeunggeureukkeun keur mah jelema gede sakali ninju nage kacaritakeun eta gunung nu aya di Yaman pernah dijotos ku salah saurang eta langsung ngaguling gunung letik bukit berarti atuh panteu kira-kira teh wah mun kuari ayanya na sorangan bae di dieu ka di dunia ieu kuari misalnya di dunia orang minta pertolongannya na bae coba ka Jakarta tuh jarotosan ngabak itu kudu dijotos asal jada datang bagi kingkong mah eleh Maha kawasa Allah dek ngalalempeng tatanan manusia geus amburadul maka dilahirkeunlah Hud alaihi salam dongeng Kangjeng Nabi Hud bakal aya 2 ieu nu pertama mentak di dieu ge wa ila adin adil ula kaum Ad anu pertama engke kaum Ad anu kadua mah ia adalah kaum soleh kaum Samud wa samud alladzina jabu sokhra bil wad engke kaum Samud bakal diceritakeun dina Al-Qur'an kuari mah Samud nu pertama sekilas jang naon jang nasliah hati Kangjeng Nabi nyenangkeun wa ila adin akhahum huda wallahu alamu bimuradih ay wa arsalna kami nu agung cek Gusti Allah ngutus ka kaum Ad anu gulalede jangkung 40 meter anu lebarna luar biasa gedena daharna ge sakali dahar teh 1 ton huluna percis okos kubah masjid anu gede boga kagagahan kekuatan anu pohara kaum Ad nu dimaksud jang ibadah ka aing cek Gusti Allah tapi geuning disalahgunakeun kagagahan jeung kekuatan teh pake inkar ka aing maka aing ngutus ka kaum Ad akhahum kadulurna nu sadulur pada manusia mun dideuleu ku urang sarua pada turunan kaum Kangjeng Nabi Nuh saha Hudan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam ngandak lamun urang ka Yaman aya makom Kangjeng Nabi Hud lamun haulna ramena luar biasa di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Hud aya kumaha teh cek Kangjeng Nabi Hud kacaritakeun Kangjeng Nabi Hud mah geus pokona mah dibere ilmu bae ku Gusti Allah dipersiapkeun tiba heula ge rasul-rasul Allah mah ummi kabeh ge artina ummi teh belajar henteu nulis henteu tapi pinter lantaran lamun nyana belajar besi dianggap ilmuna hasil belajar nyana nulis dianggap hasil tulisan atau baca buku nyana mah maca teu nulis henteu belajar henteu tetapi dibere kapinteran ku Gusti Allah ieulah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala gede Kangjeng Nabi Hud memandang amburadul tatanan manusia geus puguh ti pemerintahanna geus kumaha nyana bae hukum nu aya hukum rimba mana nu kuat mana nu gagah mana nu sugi etalah nu menang kaum nu laletik lah jadi hamba-hambana diperet titah dijadikeun budak ngaladenan kaum-kaum anu kuat main rampas bae main sita bae kajeun kukumaha ge kitulah kaayaan di zaman kaum Ad maka Kangjeng Nabi Hud dibere ilmu ku Gusti Allah sakaligus diangkat jadi nabi sekaligus diangkat jadi Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dakwahlah Kangjeng Nabi Hud cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun ya qaumi kaum kaula Ad
Ubudullah ulah salah nyembah atuh geura ulah salah sujud atuh geura ulah salah ibadah atuh geura cek Kangjeng Nabi Hud ya nu kudu diibadahan ma allazi khalaqas samawati wal ard Allah ubudullah ibadahan Allah wahidu tunggalkeun Allah tauhidkeun Allah hiji pangeran Allah malakum min ilahin gairu teu aya karanjeun kabeh pangeran salian Allah sing sieun atuh afala tattaqun apakah maneh teh sieun ieu kan sarua jeung dakwah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam baheula Kangjeng Nabi Nuh ge kapan dakwahna teh kos kitu cek Kangjeng Nabi Nuh ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim perbedaan saeutik ari Kangjeng Nabi Nuh mah tungtung ayatna cek Kangjeng Nabi Nuh kade maneh teh kudu ibadah ka Gusti Allah eueuh pangeran salian Allah inni akhafu sanyana kaula rempan jeung sieun karanjeun kabeh lamun ibadah lain ka Allah teh rempan azab yaumin azim asana disiksa memeh di akhirat di dunia disiksa tah lantaran geus aya tanda-tanda bakal disiksa Kangjeng Nabi Nuhna dibere banjiran ke tuh ari Kangjeng Nabi Hud sarua Kangjeng Nabi Hud ge ngajakna sarua jeung tadi cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh kaum kaula ibadah geura aranjeun kabeh ka Allah ulah salah nyembah sembahlah Allah wahiduhu malakum min ilahin ghairuh teu aya pangeran kecuali Allah ai tadi mah inni akhafu alaikum azab yaumin azim ai Kangjeng Nabi Hud lain afala tattaqun hei nah maneh teh sararieun emang kunaon deuleu bapak kolot urang baheula uyut urang baheula bawa urang baheula di zaman Kangjeng Nabi Nuh eta kapan disiksa di banjiran teh sieun afala tattaqun nu mah neruskeun Kangjeng Nabi Hud mah sing sieun moal teu disiksa deui kajen kumaha ge ngan beda meureun penyiksaan anak kade apalah teu takut artina siksa dia singsia lamun teu nyembah ka Allah lamun teu ibadah ka Gusti Allah moal teu akur jeung baheula di banjiran kuari ge meureun disiksa ngan beda siksaan anak kade terus bae Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud teh dakwah teh di kota ka kampung terus bae dakwah kumaha eta kaum-kaumna ngomongna Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanazunnuka minal kadhibin qalal mala'u kaum Ad pembesar-pembesarna penggede-penggedena ngaromong tokoh-tokohna kabeh ngaromong kumaha ngomongna cek tokoh-tokoh anu kalalapir anu teu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam ngomongna inna lanaraka fi safahah heuy Hud kami mah neuleuh maneh teh bodoh amat kurang akal maneh mah jahalah bodoh lain lalagaan wa inna lanazunnuka minal kadhibin jeung kami boga sangka ka anjeun maneh mah bohong ngaku-ngaku risalah ngaku-ngaku diutus ku Gusti Allah bohong bodoh sia disaimbangkeun omongan kaumna jeung omongan Kangjeng Nabi Hud lantaran Kangjeng Nabi Hud teh ngomong ka kaumna dulur atuh kunaon bodoh-bodoh teuing ieu mah batu meunang ti taneuh diangkat ka luhur dibersihan haju herang dipoles dibentuk dipoles kunaon haju disembah kok bodoh amat manggi deui batu nu beureum kuari diangkat dibentukeun deui kemudian dipoles herang disembah manggi deui batu hejo ti Garut
dibentukan kemudian haju dipoles disembah bahkan di Garut maya nu unik numantak ditahan ge batu Garut teu meunang kaluar teh lantaran di ditu di Bayongbong aya hiji gunung panyokotan batuna kunaon barang keur dicokotan aya keluar bentukna batu Garut anu hejo bagus luar biasa mahal ngan geus dibentukeun jadi buaya lempang biasa gede buaya kabur kabeh anu ngalaan batu wah sia begitu laporan langsung ke polisi langsung nyurpei ngaletikan aya namahan jadi letik buayana senggeus diteliti aya buaya artina letik teh sekitar sameteran atau dina mau gede kabur aya anu ngoser di dinya bae kitu kuari maya sameter ngomong aya anu bisa ngaranna naon kana sok ngomong jeung nu gaib nu ngomong jeung nu gaib teh naon ngaranna di sadane teh anu sok aya buaya teh sok aya nu ngobrol teh naon ngaranna atuh pan siapa wanalin aduh aya pawang batu di situ langsung ngobrol-ngobrol lah jeung buaya cek buaya nu batu Garut nu geus berbentuk buaya cek manehanana teh ieu aing mah dijadikeun kos kieu teh ieu alam ti Gusti Allah maksud dek di alaan mah teu naon ngan dipake ibadah ka Gusti Allah satungtung teh dipake ibadah aing anu bakal ngarusakna ka jelema-jelema nu ngalaan batu sing hade ku aing dikerekep cek cenah aing ngabentuk kos kieu teh ieu mangan sakadar bentuk zahir doang awas cak eta buaya amankeun aing ngobrol jeung pawang dibawalah ka kota Garut diamankeun tanpa aya nu nyaho hanya orang-orang tertentu dibawalah ka Kabupaten Garut teu meunang aya nu nyaho pamentanyana ulah bebeja kasasa kuari aya bentukna gitu bae culak-cileuk bae teh buaya batu Garut nu hejo geus jadinya na culak-cileuk bae lamun aya kadinya bangsa jelema-jelema anu enduk neuleuh matana molotot siun paling anu panasaran culak-cileuk calangap balik mentek batu Garut ditahan tuh sia mah teu nyaho kan nyawana aing kan yeah. Kos gitulah patali jeung gaib. Tah, ieu lantaran Kangjeng Nabi Hud teh nyana dongengna, dakwahna ka umat ulah bodoh atuh tama batu. Ulah disembah-sembah tama bodoh amat sih. Sembah batu Allah khalaqas samawati wal ardh. Kulantaran ngabodoh-bodoh ka umatna maka dibaleslah ku para pembesar-pembesar ku para tokoh-tokoh masyarakat para kaum elit anu kala lupur ka Kangjeng Nabi Hud nyana ngomongna inna landaraka fi safaha aing mandeuleuh maneh nu bodoh ngabodoh-bodoh ka kami maneh nu bodoh jeung kami mah teu percaya kana karasulan maneh kabeh disetel ka lembur-lembur sakumaha kamari Kangjeng Nabi numbe mun aya Hud bedakeun si bodoh kitu mun aya Hud bedakeun si bodoh kitu we geus ulah hese-hese bodoh kurang akal budak leutik disetel wow Hud bodoh kurang akal si Hud si bodoh aduh cek Kangjeng Nabi Hud pohara jasa datang ka di kitu-kitu batur badakwah urang mah dakwah ka karakter didengekeun doang ku masyarakat lantaran ngalantur teuing meureunana dakwahna atawa kebal teuing lantaran hayang rada gede meureun kitu nya itu wajar-wajar bae lah teu deuleuh Hud mah dikeprakan ku budak si Hud si bodoh si kurang akal beuh ka mana Hud dakwah kitu bae cak Kangjeng Nabi kieu teh iki si umat asal ka mana geus lain Hud deui dok ka mana dok si bodoh ka mana budak leutik bodoh ka mana bodoh aduh geus teu bisa Kangjeng Nabi Hud ojek
Terus Kangjeng Nabi Hud tadarruk ka Gusti ibadah ka Gusti dakwah Kangjeng Nabi Hud. Cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Cek Kangjeng Nabi dia kaum kaula laisa bisafahatun kaula mah jatuh bodoh teu kurang akal walakin rasulun min rabbil alamin tetapi kaula mah utusan ti pangeran kulantaran utusan ubaligukum kaula nyampaikan karanjeun ka risalati rabbi kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kula mana nu kudu ditalaksanakeun mana nu kudu ditinggalkeun. Iyalah bentuk parentah ti Gusti Allah. Iyalah bentuk larangan-larangan ti Gusti Allah. Ya kaula teh ieu nyampikeun risalah ti Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kaula adalah hanangan nasehatan jeung nu dipercaya ku Gusti Allah. Masya Allah. Ieu dakwah datang ka kos kitu teh. Kumaha kaumna awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh Kangjeng Nabi Hud teh dakwah bae bari dibodoh-bodoh ge ku berbagai masyarakat disetel ti luhur ka handap. Titah ngabodoh-bodoh Kangjeng Nabi Hud. Tapi aya bae anu mengikut ka Kangjeng Nabi Hud. Mimiti ngaran Asmat. Eta mah pengikut setia Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Ka mana bae milu. Ketika Kangjeng Nabi Hud dakwah, begitu dakwah kabeh menyebutkeun bodoh Hud nyana ka hareup. Maksudna tenang, ulah dilawan. Emang kuno lain lawan. Atuh urang nganduaan nya ambalaya ribuan cek ulah dilawan. Moal mulai aya deui tiluan pengikut setia kanu bakal dicaritakeun selanjutna nu selalu mendampingi Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Anu terusnya na musyawarah terus-terusan anu kehudang tipetingnya na musyawarah ujung-ujung nama cek Kangjeng Nabi Hud lah ya mah urang serahkeun bae ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah teh aya urusan serahkeun mah gababari sia dakwah pan dititah ku aing. Hai dakwah bae heulanan terus bae dakwah nu milu setiap tiluan selalu dakwah ka mana bae milu. Tapi kaum nu lainna tetep ngabodoh-bodoh. Inna lanaraka fi safaha wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Nu mantap ku hari aya kiai anu ngaharam-haram kredit di bodoh-bodoh ulah kaget. Aya kiai ku hari anu rada rencep di wetan anu rada teger aya saurang ngaharam-haram bunga bank. Nu ngabodoh-bodoh nage kiai deui geus puguh pejabat mah ulah kaget. Boro-boro kuari baheula Kangjeng Nabi Hud dibodoh-bodoh kuari. Lamun aya kiai ngaharamkeun kredit anu 2 akad, aya kiai ngaharamkeun bunga bank deposito dan lain sebagainya anu ngaharamkeun pajak dibodoh-bodoh ku kiai deui bodoh tama kiai. Teu nyahoeun wawasan ka hareup, teu bisa baju tama. Atuh ngabodoh bodoh tama kiai. Lamun eta kreditan diharamkeun atuh da kumaha ngojeg. Ieu atuh kumaha dalil ka ngojeg atuh. Wah, ya kiai, budak leutik tah, cenah masyarakat leutik lamun kredit dihesekeun hese ngojeg. Waduh, berarti waya hilur riba li ojegin. Itu gara-gara jelema ngojek gak jadi halalkeun emang bisa kos kitu. Ngadu lah. Ieu tetep bae. Kiai anu sieun ka Allah mah mangga bae teh urusan ngojek mah teh urusan perusahaan. Urusan deuk nyieun kitu perusahaan mah urusan usaha teh mah nya mampu pek bae teu mah mangga.
ngan tetep bae ngabodo-bodo kiai bodoh ulah dituturkeun tama kos kitu mah henteu berprinsip maju tama kiai kos kitu mah atuh hese jelema aduh haram-haramkeun mah kajen Kangjeng Nabi Hud ge baheula di kitu-kitu terus bae di bodo-bodo Hud bodo Hud si bodo si bodo si Hud si Hud si bodo Hud bodo si bodo si Hud asal dakwah bae pasti cek si Asmada pasti di bodo-bodonya itu kumaha terus bae kajen cek encan ge naik ka panggung bodo tuh cakang Nabi terus bu eta tah nu ngegerakeun nu tiluan terus bae terus geus dibodo-bodo ge kajeun waduh cenah geus cengeng ieu kajeun ceneng ge kajeun jauh urang mah teu bodo ieu pan ente mah aneh mah pan rasulun mir rabbil alamin tapi anehnya dibodo-bodo kajeun tah dibodo-bodo ge batak terus bae Kanjeng Nabi Hud dibodo-bodo ge inna lanaraka fi safaha kaula bener mana teh bodoh kurang akal wa inna lanazunnuka minal kadzib bohong lain Rasul Allah kangeunahan kami keindahan kami geus ngeunaheun dagang kumaha kami bae teu kudu make aturan-aturan Hud zina kumaha kami bae jangan ngeunaheun buktina kitu keneh mabok ieu sajabana ku adeg dirobah pangeranna titah mangeranan kalau teu kadeuleu bodoh si Hud asal dakwah di bodoh-bodoh si bodoh si Hud si bodoh Hud bodoh wah ambalaya emprak-emprakan budak dia datang ke kos kitu Masya Allah kumaha Kangjeng Nabi Hud terus baik jelema jarangkung gede tenurut ka Kangjeng Nabi Hud alaihi salam dilanjut awa ajibtum anjakum zikrul wallahu a'lam